Ayyuhal hadirun, ittaqullah aqbilu dinal Islam fa innahu hakun wa ghayruhu dhalalun wa kufrun. Bapak dan Ibu, mohon maaf tidak banyak pengantar atau mubtada sehubungan kondisi badan dan waktu yang sudah menunjukkan jam 10. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena keterbatasan waktu. Hatur nuhun kasadayana para panitia penyelenggara PHBI yang telah mendermakan sebagian hartanya untuk terselenggara acara ini. Semoga semua itu menjadi ladang amal kebaikan dunia dan akhirat. Yang pertama, mewakafkan mushaf Al-Quran. Ibu, bapak, nalika kumelentang hirup di alam dunia, pernah membeli Al-Quran, wakafnya lillah karena Allah. Ibu meninggal, bapak meninggal, selama Al-Quran tersebut dibaca, satu huruf 10 keberkahan bagi yang mewakafkan mushaf Al-Quran. Cing atuh memeh maot ayeuna nya sakali di bade naukidan. Sebelum kita meninggal, persiapkan amal. Jangan takut hidup kekurangan mal, tapi takutlah ketika mati tidak membawa amal. Itu saja. Orang lahir gobrak ke alam dunia, uktub wa amaluhu wa azaluhu wa rizkuhu. Rizki sudah tertakar, tidak mungkin tertukar. Anu penting mas sempurnakan we ikhtiar. Dalam rangka menyempurnakan ikhtiar, apabila bapak ibu ingin punya tabungan, ingin punya investasi yang paling berharga, bukan logam mulia, bukan tanah, bukan emas, tetapi amal soleh yang paling utama. Mahaji enjing katoko meser kitab, meser ikro, meser juz amma, beli Al-Quran, wakaf kepada siapa? Santri, masyarakat, pelajar, mahasiswa. Satungtung eta ikro di aus kumurang kalih di dunia, di taman pendidikan Al-Quran, di taman-taman tentang kajian, satu huruf 10 keberkahan. Tata kelola harta harus sesuai dengan syariat agama. Karena harta akan ditanya dari mana kau dapatkan, ke mana kau belanjakan. Nasorupkeun harta teh di jalan anu dipikari ku Allah, bukan jalan yang dimurkai gitu. Orang bakal maut. Hari ini bapak dan ibu duduk di atas bumi, besok lusa kita ditelan oleh bumi. Yang namanya mati rahasia ilahi. Kadang orang yang sakit suami, yang meninggal istri. Ada yang istrinya sakit-sakitan, cuci darah, ya kan? Udah kemoterapi, yang meninggal rugi dong kalau punya mal tapi tidak punya amal. Pak Camat, tina tunjangan jabatan, tina tukin, tina remon, tina lauk pauk, sisipkan untuk membeli Al-Quran, Iqra, Juz Amma, atau kitab Jurumiyah, Imriti, Kailani, Tizan, Yakulu. Wakaf lillah karena Allah. Demi Allah mengalirlah pahalanya. Walaupun kita sudah begitu.
Ibu sekarang punya emas, intan, dan berlian. Meninggal dipakai? Apabila ibu punya emas, apabila ibu punya anting, gengge, liontin, maut emas teh ku ahli waris. Siapakah ahli waris? Anak. Siapakah ahli waris? Suami. Eta emas teh ku salaki dipake kawin deui. Kawin teh jeung babaturanana anu di grup WA. Ternyata pertemanan menyakitkan. Daripada dipakai kawin deui ku salaki, mending keneh emas teh jual. Belikeun kana Al-Qur'an. Bade diical. Allah. Bapak punya gaji, bapak punya harta, contoh sawah hektaran. Dasanajan sawah hektaran, kebona hektaran, pelebah maut mah kuburan 2 meter. Ngada orang kaya yang dikubur 2 hektar. Anger we 2 me. Sawah nu sakitu lega teh ku ahli waris. Nyata ku anak, ku pamaji. Masa idah perempuan yang ditinggal suami meninggal 4 bulan 10 hari. Beres teh masa idah. Pamajikan teh kawin deui. Kawin teh jeung supirna. Nyeri sehat teh camat lamun teu boga ama. Pamajikanna dikawin ku supirna. Mending keneh burukeun ayeuna nyieun. Jangan takut kehilangan mal. Yang kita takuti mati tidak membawa. Sok beli Al-Quran. Pergi haji wajibnya 1 kali. Umroh sebaiknya jangan berkali-kali. Mending keneh bikin program beasiswa bagi santri yang berprestasi. Di dia tuh kiai aya ya. Sahan werek masantren di lemur ieu kukuring dibiayaan sabulan misalkan 300.000. Pergi haji mah wajibnya 1 kali. Umroh sebaiknya jangan berkali-kali. Mending keneh nyieun program beasiswa bagi santri yang berprestasi. Dia mencari ilmu, biayanya dari ibu dari bapak, mohon maaf mengalir pahalanya kepada ibu dan kepada bapak. Kudu cerdas orang teh memilih amal teh. Ulah ieu mah boga duit teh beak dipake nguseup. Dipenta duit ku pamajikan teu boga. Arina kopeah 100.000 jang eupan. Ari eupan make inoy, make tongkol, make krohto, make esen, make keju. Ari pamajikan daang jeung kurupuk. Ye, arek kitu wae. Lain nek curum caram kana karasepan, sagala rupa ge aya aturan. Ulah bendu. Kalau ada kiai, ustad atau siapapun yang mengingatkan, terima kasih Pak Kiai telah mengingatkan. Selama ini betul saya lalai. Eta dalma anu sae mah. Leres teu? Ya, bikin program beasiswa bagi santri yang berprestasi. Pergi haji wajibnya 1, umroh sebaiknya tidak berkali. Lebih baik bikin program beasiswa. Sok sakola dibiayaan unggal bulan 500.000. 500.000 teh ageng sumuhun upaminya lira. Tapi lamun 10 orang dibagi tah 500 teh ku 10 orang berarti 50.000. Kita mohon maaf berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Begitu. Manya teu mampu sabulan 50.000 nya. Leres tuh 50.000 teu mampu, hari sapoe ngarokok sabungkus. Sakali ngarokok 20.000. 20.000 kali sabulan 2 kali 3 genep ratus. 10 bulan geus genep juta. 10 tahun 60 juta.
berapa orang yang bisa mesantren di kampung ini dengan rokok tersebut? Nya, ieu mangan udud wae. Sok kesel sakapeung mah da. Ari kitab teu kabeuli, ari udud kabeuli. Incuna ngaji, ikrona galing. Ari ngarokok numpang mahalna. Kok gitu ya? Aya di dia. Tah eta teh salaki euceuk. Beli Al-Qur'an. Pak Kiai mohon maaf, ketika kita pulang pergi haji, Bu Haji udah pergi haji kan? Yang sudah pergi haji, ketika kita pulang dari tanah suci kembali ke tanah air, apa yang diberikan oleh kerajaan Arab Saudi? Al-Quran. Ada hadiah, lillah, syukran, afwan. Malu marah bisu-esuaya. Ini hadiah, saya baca dalam berbagai literatur dan hadis, ternyata mewakafkan Al-Quran sungguh luar biasa. 1 huruf 10 keberkahan. Tak eta. Urang teh bakal maut. Tetap harta hanya ada 3. 1 harta yang kita makan jadi kotoran. Yang kedua harta yang kita tinggalkan jadi warisan. Adapun yang ketiga mohon maaf, harta yang akan memberikan pertolongan, yaitu harta yang telah disedekahkan di jalan Allah. Bade enjing pageto meser Al-Quran. Insya awas lamun bohong. Sing atuh boga duit teh nya ihampura tata kelola harta teh kudu sesuai jeung syariat agama. Bener teu? Yang mah boga milik, boga rezeki, lain meuli domba, jang kurban, lain meuli eme, jang akikah. Melian manuk. Dengikeun sok melian manuk saya ya. Manuk ya saya makan manuk. Ari manuk murei, anis, kenari, kacer, lakbet. Aduh. Pas ditanya tos kurban teu acan. Ekah teu acan, anak yang belum akikah tergadaikan. Laki-laki 2, perempuan 1. 7 hari setelah kelahiran wa yusamma asmaul husna, beri nama anak yang baik. Begitu. Ulah aku nafsu ku ilmu. Ima manuk isuk-isuk dipoe. Dimandian. Sebrot. Make apel. Pamajikan daang jeung baslub. Jeung cilok. Solah manuk alus sora pamajikan ngagerakna. Aya da jelema teh keur nyarane. Bu. Beli apa? 2 ajengan. Apabila kita meninggal semua putus amal, kecuali ada beberapa amalan yang tetap mengalir, di antaranya ngadamel sumur. Satungtung eta sumur dianggo wudu. Satungtung eta sumur dipakai hajat hidup, kehidupan sehari-hari, baik itu mencuci, nya, kukumah, ngisikan di lembur mah. Eta teh pahalana teh ngocor. Sanajan anu ngadamel sumur tos pupus. Selenting bawa ning angin korepat bawa nakilat menang beja tinu bisa dipercaya. Paingan kolot baheula mah hareupeun imah teh sok aya empang, aya balong, aya kulah, ngisikan, kukumah, nyese, heg manfaatkeun. Berkahnya luar biasa. Dia peduli. Kenapa? Berbagi tidak akan mengurangi. Tingali kolot baheula tani teu pati lega. Sawah sakotak nya. Dah hirupna tenang, tentrem, sakinah, mawaddah warohmah. Bapak tukang tani, budak masantren di Mandon Jaya, budak masantren di Al-Huda, budak masantren di Samsul Ulum, budak masantren di Latansa, sanajan sawah sakotak, budak apal Imriti, apal Kailani, balik teh juara MTQ, mengharumkan nama bangsa negara di mata internasional. Kenapa? Berkah. Kenapa berkah? Karena orang tua kita peduli, dia berbagi, boga tanah saeutik nyeun sumur. Da baheula mah aya sumur hareupeun imah teh. Tatangga teh nyungkeun cai kanggo ngaleueut mangga.
Mahaji, Ibi, wah, abdi teh nyungkeun sai, heg, nima we, nima, pan baheula mah ditima, make emer, bari geus rada bocor, tapi teh kaluhur tinggal saparapatna we, make tamang urut ban, beh dieuna make dragon gitu-gitu, ayeuna aya sanyo teh leres teh, tingali kahirupanana, berkah, tenang teh. Salaki dagang kalemur baturnya pan baheula mah dagang teh kalemur batur aya dagang kerupuk ngeusian ka warung-warungnya eta beusi kaangkat cenah sakitu badag orang luar negeri mah bingung Indonesia mah awak baregang tapi kaangkat beusi teu apaleun yen jerona kerupuk tapi tingali hasil tina dagang budakna jadi perwira budak budak jadi perwira, budak jadi bintara, budak jadi tamtama. Alhamdulillah berkah. Kenapa? Karena dia berbagi. Dia punya prinsip berbagi tidak akan mengurangi. Berbuat baik kepada orang lain pada dasarnya telah berbuat baik pada diri sendiri. Nyeun sumur. Tak ajengan pasantren tah aya di dieu. Santri na 30 juta sumur bor, sumuhun, ageng ajengan, sumur upanya nyalira, tapi lamun 60 orang 500.000 sewang. Akhirnya kita dipertemukan nanti di surganya Allah, amin. Da tecekap ku amin, kedah amal. Amin, amin, di palbah di penta, teu aya. Aing nguseup bisa. Teu gaduh, ari udut 2 bungkus. Sok atuh sok berlomba-lomba dalam ajengan ku ilmu na nya jelema pakit jelema miskin ku doana nu beunghar atuh ku har begitu satu visi satu misi dalam rangka menggapai ridho ilahi bersatu maju ngahiji babari dengan gotong royong semuanya kita tertolong sok ngadamel sumur ieu mah sumur batur saat sumur manehna ngocor digembok koret sih mah dasar batur pentas saya teh teu aya kuncina teu aya leungit gembokna. Kok begitu? Bapak yang sudah pergi haji atau sudah umroh? Di Madinah ada sumur. Padahal yang bikin sumurnya Pak sudah pada meninggal gitu. Tapi pahalanya mengalir. Di Mekah kan sumur ada di Maulid Nabi kan. Sumurnya Masya Allah sampai sekarang bisa dinikmati. Bukan oleh satu orang, jutaan orang. Orang yang pergi haji, orang yang pergi umroh, rata-rata membawa air jam-jam. Pahalanya mengalir sampai sekarang. Walaupun mereka telah orang teh kudu boga ceng-celengan, sekolot baheula mah. Coba, message pola pikirnya dirubah. Bahagia itu bukan di logam mulia, tapi bahagia itu adanya di akhlak yang mulia. Sanajan hirup teu boga daang jeung peda, tapi ari salaki setia mah da bahagia tuh. Sanajan piung joya mu kena gelombang cinta, HP Nokia, laptop Toshiba, motor Honda, mobil Toyota, duit loba sawah lega. Anggar we batin kasiksa. Sarege teu tibra nyagena kasur busa. Daang ge teu mirasa nyage jeung lauk nila. Cai aqua gelas pisensa sabab ngadenge beja salaki kagoda ku budak SMA. Teu geunaheun teh. Mata kulang-hulang ngadengikeun ajina teh. Hampuranya nu hulang-hulang. Ngadamel naon? Sumur. Ajengan urang mah ngajina nu kieu we anu nyata-nyata jadi hasil tina pangaosan teh masyarakat teh terinspirasi untuk berbuat amal di besok pagi gitu. Aduh, ya nya lamun maot da bener kete ku salaki mas teh mending kene ayeuna menang patekel ngilu arisan susu sesa tina resiko dapur. Ku salaki na mas teh mending nyieun sumur maot ge moal panasaran. Bener teu? Sok bikin sumur. Masjid di sebelah mana sekarang masjid di sini? Di sini. Ada sumurnya. Ya, tapi kan banyak yang lain membutuhkan. Pesantren yang lain juga banyak yang membutuhkan air bersih. Layak diminum, layak dipakai untuk mandi dan mencuci. Coba atuh ieu teh. Jadi saya mah
menyangka dengan menumpuk-numpuk harta teh akan bahagia, belum tentu. Korun ditumpuk hartanya menderita. Fir'aun menumpuk hartanya menderita. Coba kieu we nama. Kalau bapak minum perlu kencing dong. Kalau minum terus nggak kencing sehat nggak? Nggak. Kalau kita makan tidak BAB sehat nggak? Isuk dahar, berang dahar, peting dahar, teu modal dah kabebeng. Sok dengikeun ja gaji daang tah. Hei, hayo gaji dahar. Tukin dahar, remon dahar, lauk pauk dahar, SPPD dahar. Teu dibagi kabebeng sia ngadengikeun tah. Berbagi mata kena ge dahar kabeh. Kabebeng sia ngabejaan. Teresep ka pejabat Korea teh aing ada. Ya kan berbagi itu kan tidak mengurangi. Benar tuh? Ditumpuk. Boga mobil arus Pajero, Fortuner, Lexus, Camry. Mawat mah KBG pasaran. Sang ngadenge jelema beunghar kana Pajero. KBG pasarannya. Pasaran di mana di simena? Tah ibu teh bakal naik eta angke teh. Ibu rek kana Grab maot. KB kana pasaran. Oh sensenan demi Allah eueuh. Sugan ceuk mae teh eureun heula di rest area, oh teu bisa. Langsung OTW makam. Oh kaina mobil alus. Hah? Mau teu dipake. Beres we idah. Pamajikanna kawin. Kawinna teh jeung supirna. Mobil ditumpakan pamajikan dikawin. Nyeri hate. Taklah ulah sok karoret coba teresep kanu koret kitu teh da. Ngadamel naon? Sumur. Mewakafkan mushaf al. Mau lagi yang ketiga. Mohon maaf, membangun masjid. Satungtung eta masjid dianggo ruku, itikaf, sujud, salat berjamaah, salat sunnah rawatib, yaitu salat sunnah yang menyertai salat wajib ba'da dan qabla. Ibu meninggal, saya meninggal. Selama masjid imaroh idaroh riayahnya digunakan, demi Allah pahalanya mengalir tiada henti. Tiali kolot baheula mah cerdas. Hasil dagang nyeun masigit. Nya hasil tani nyeun pasantren, majelis taklim diniyah. Mata hidupna teh bararokah teh. Keluargana sakinah mawaddah warahmah, anak soleh jeung solehah bari sarareha teh. Asa kayung-yunnya batur imah make parabola, manehna paraseuneu. Batur imah minimalis, manehna bilikinis. Tapi kahirupanna teh romantis teh. Salaki irit ka sawah nya, bari make kaos dengan pamere ti material. Ada hadiahan pan kungsi meuli cet, hadiahna teh kaos. Mawa teh kokoneng pananti nginum di sawah. Tekona teh pamasihan panti dulurna nu ka Mekah. Pandi urang mah lamun aya tatangganya ka Mekah walimatus safar marangihan ngareupeulan. Balik di Mekah teh sumping deui aya nu nyanak bakakak sok dibere teko. Tah lamun mawa bakakak dibere teko. Gedena jeung leutikna teko teh kumaha bakakak. Bakakak gede teko gede, bakakak leutik teko. Mun mawa nog sok dibere kopiah. Lamun teu mawa nanaon mah kacang 2 korma 4 tos. Ini teh salakina kasal dianteran ku pamajikan nya. Kasawah dahar berjamaah nagalengan. Kocok nage dina pancuran anu cor saina harerang di papaes malah mandar kemang warna-warni matak resep nu ningali matak betah nu nyicingan di payunan dina boboko nya coet dadakan sambelna tomat kemir menangala di pipir make antanan geuningannya make suraung asa genah rumah tangga teh ieu mah mewah mobil imah mewah dahar mewah tapi rumah tangga guludug unggal pangih dor dah eta teh ngaranna teh rumah tangga guludug. Pamajikan sare lain disimutan kalaka dipariksaan HP. Da salaki euceuk kitu bodoh hapus pesan sebelum tidur. Aku banget gitu loh.
Udah geus bisa ngapusan pesan. Sanajan HP na make kata kunci, sanajan HP na make pola, demi Allah, Allah Maha tahu apa yang ada dalam HP-mu. Aya danu kitu aya teh. Da katingali atuh wajah-wajah micet ya mah. Micet. Dasar penggemar jabal online. Bu, ngadamal Mas. Bari ngobrol teh nagalengan. Bapak aya naon laki rabi larabagja pahit beuheur rumah tangga teh urang geus lila. Laladangan pare ayeuna mah moal di tuang. Nah, da aya keneh nu kamari ge urang neon, urang naon we? Urang mangpaatkeun. Laladangan ayeuna mah rek dipake meuli kenteng jeung masjid, rek dipake meuli semen, rek dipake meuli kusen. Pan meureun satungtungna eta ibadah dianggo salat berjamaah, taraweh, sunnah-sunnah yang lain ngocor meureun ka urang. Mangga ngiringan we kumaha mama. Ih berkah, hidupna teh berkah luar biasa. Ieu mah deposito di dieu, tabungan di ditu. Rupa-rupa di ditu tapi anak kena narkoba, anak jadi geng motor. Rudet pabelit jeung urusan penyakit, duit loba, mobil mewah hese ditumpakanana. Dan naik karena mobil oge sukuna kudu digusur. Cek Allah teta mobilna sukuna pengkor. Mita-mita nya. Kajian teu boga mobil kana galengan ngabret. Hampurannya ngadamal Mas. Ajengan da cenah atuh masjid ayeuna mah tos aya atuh eusian-eusianana, da masjid mah tos sae atuh memakmur-makmurkanana. Dia mah ngabangun henteu ka masjid nyata atuh Allahu Akbar supaya majikan teh adan lain koma buru atuh bapak salat berjamaah awal waktu di masjid. Salat sendiri fi baiti himun paridan hanya 1, tapi kalau bapak salat berjamaah 27 derajat. Bapak berniaga yang tidak akan rugi hanya 1, berniaga dengan Allah. Buru salat berjamaah, salat mah tiangna agama, salat mi'rajnya orang mukmin. Salat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Salat itu waktunya ditentukan. Apabila bapak meninggal yang pertama dihisab adalah salat. Tapi ingat salat sesuai sunnah berjamaah. Cuk salah kita lain teu nyaho, orang teh leuwih nyaho. Tapi pamajikan kudu ngarti ka salaki. Yen salaki teh asam urat. Jadi si eta mah asam urat teh unggal adan. Manya asam urat unggal adan. Aduh, ari ka masjid asam urat. Ai disampeun nguseup lumpat. Ayo sia dengekeun. Ada gitu aja teh. Ya kan? Badminton kuat 2 set. Ya kan? Jogging kuat 2 jam. Dengerin. Main slot. Dengerin nu sok pasang slot. Hayo, nu sok gaple. Kuat berjam-jam. Kenapa sholat subuh 2 rakaat tidak kuat pergi ke masjid? What happened? Apa yang terjadi dengan tubuhmu? Betul tidak? Da ka masjid teh deukeut atuh. Ini loba alasan asam urat ya. Sia teh mah asam urat teh unggal adan. Mun asar vertigo san malah lieur. Manya ya vertigo unggal asar. Tolonglah salatnya barang siapa yang melaksanakan salat Isya tadi berjamaah, Isyanya tadi seperti melaksanakan sholat malam 1/3. Tapi barang siapa yang tadi Isyanya tidak berjamaah, termasuk kelompok orang munafik, dengikeun utara ka masjid. Orang munafik, orang yang tidak suka begitu. Besok kita subuh berjamaah, Isya tadi kita berjamaah, layaknya melaksanakan sholat malam sepanjang malam. Tinggalkan jual beli karena belum pasti. Panggilan Allah lebih utama daripada panggilan tak terjawab. Yo mau ari HP. Angkat. Piduitun. Hayo we kana akte sih mah.
sholat ke masjid ngurus begitu ya dunia semua. Wah ya tung nangong adan ngaladangan semua. Mari kita lihat, orang-orang yang selalu menjaga sholat berjamaah, betul? Hidupnya berkah. Bagi siapa yang tidak suka melaksanakan sholat berjamaah, yarfa'ullah barakatan min kasbihim, Allah akan angkat keberkahan hartanya. Hati-hati, duit banyak tapi tidak berkah. Dalam harta Pak Kiai bukan jumlah tapi berkah. Paham nggak? Dalam harta itu bukan yang penting wa ziyadah tangpil ilmi, ziyadah bertambah ilmu. Kalau harta wa barokah tangpil rizki, no penting mah harta mah berkah.